Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sareng pamilon nu kusim kuring dipika hormat, puji sareng syukur urang haturkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu parantos mapanin kanikmatan sareng karunia-Na dugi ka urang tiasa kempel di tempat ieu dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat sareng salam teu hirap oge urang sampaikeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, ka para sobatna sareng urang salaku umatna. Tepangkeun wasta abdina dina ieu sawala sim kuring ngagem pancen janten panunggu catur. Kituna abdi bade ngahaturkeun nuhun ka para panjejer sareng pamilon nu tos nyempetkeun hadir dina ieu kagiatan. Kukituna supados teu nyanyakeun waktos, hayu sami-sami urang buka ieu sawala ku aosan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Para pangjejer sareng pamilon nu kusim kuring dipika hormat, salajengna urang lebet ka acara inti sim kuring bade nepangkeun para pangjejer nu bade ngadugikeun kamandangna. Nu kahiji nyaeta aya Ibu Dra Nina Marliana, asalna ti Bandung, bobona kaping 4 April 1865. Mantenna mangrupakeun guru bahasa Indonesia di SMAN hiji Majalengka. Nu kadua nyaeta aya Ibu Yelija Fajria RSPD, anu asalna ti Cirebon, bogorna kaping 11 Mei 1885. Mantenna mangrupakeun guru basa Sunda di SMAN hiji Majalengka. Para hadirin sakalian, supados urang leuwih ngartos kana jejer nu bade urang bahas, hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga ka Ibu Dra Nina Marliana kanggo ngadugikeun kamandangna. Tur nuhun ka Ibu Nina nu tos ngadugikeun kamandangna. Seueur pisan kamandang nu tos didugikeun ku Bu Nina. Saalitna parantos muka panaon urang ngeunaan sistem ranking. Ngadugikeun mantenna sistem ranking teh tos dijalankeun ti kapungkur keneh. Salah sahiji tujuanna nyaeta ngamotivasi siswa supados leuwih getol diajar. Kumargi kitu hayu urang regepkeun kamandang ti Ibu Yelija. Sumangga ka Ibu Yelija kanggo ngadugikeun kamandangna. Nuhun ka Ibu Yelija nu tos ngadugikeun kamandangna. Nurutkeun mantenna sistem ieu teh miboga dampak positif oge dampak negatifna. Dampak positifna nyaeta sistem ieu teh ngagampangkeun guru pikeun nangtukeun cara ngajar nu pas ka unggal muridna. Salian ti eta aya oge dampak negatifna nyaeta sistem ieu teh nyebabkeun kaciptana kompetisi neken ka murid sareng nyebabkeun kaciptana labe bodo jeung pinter. Kulantaran waktos anu terbatas, sim kuring bade ngawatesan ka 3 pamilon nu bade tumaros dina ngadugikeun patarosanana kedah ngacungkeun pananganana sareng nyebatkeun wasta. Hatur nuhun ka alian nu tos ngadugikeun patarosana. Patarosana kirang langkung ngeunaan kawijakan pamarentah ngeunaan ieu sistem teh bade dilajengkeun atanapi dihapuskeun. Sumangga ka Ibu Nina kanggo ngawaler patarosana. Hatur nuhun ka Ibu Nina nu tos ngawaler patarosan ti Alia anu siwalerana nyaeta pamarentah teh salerosna mah tos ngapuskeun ieu sistem ti awal kaluarna kurikulum 2013. Ngan memang di sababaraha sakola masih aya nu ngaggunakeun ieu sistem kusabab dirasa leuwih efektif keur ngaronjatkeun kinerja siswa. Takaraos urang tos aya di panghujung acara, alhamdulillah nepi ka rengsena kalaksanakeun kalayan lancar. Kukituna hayu urang tutup ieu acara ku aosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panunggu catur sareng sapara kanca nadahapunten tina sagala kasalahan sareng kalepatanana atanapi aya cacariosan anu matak tengenah ka hate para hadirin sakalian. Mung sakitu hatur nuhun perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.